Astagfirullahaladzim. Wes nggak hanya aku. Erek ketemuan jeung kabogoh menang kenalan na TikTok. Waas gelisna. Pokoknya mah kieu. Maklum teu boga modal, guys. Nah itu CEH teh ngajak ketemuan teh ngomongna di dieu. Keula ngacah heula. Maklum mereka panggil jeung Beb. Ganteng gitu. Modal kumis we lah. Tapi wah ieu teh CEH teh ka mana nya? Duh. Kudu lain mah. Senangnya hati badai ketemuan ajeng Kang Kemed. Kang Kemed, duh, telepon Kang Kemed lagi. Halo Beb. Halo. Di mana CEH? Kang Kemed di mana? Iya tos ngantosan lami ieu di dieu beuh pokona malah moal aya tempat terindah. Di tempat terindah? Di Walungan Jembatan Cinta pokoknya mah Beb. Bener Kang Kemed. Oh ini atuh pasti eta mah kan diantos ke dia ku Beb. I'm coming Kang Kemed. Pokoknya mah hati berbunga-bunga bawa dapat panggil aja anu ditercinta dan kasayang. Wah asgelis nambah nol nerkom CEH da dina ieu na oge tuh dina PP lagi. Aduh ya Allah pokoknya masih the walk ieu mah banget glowing awak siga biola kayung yun CEH. Duh ieu teh si Meb darah datang buuk garing kieu si banget heula janganlah cai era tuh semoga minyak rambut ge cai-cai. Duh pokoknya mereka panggil jeung si Beb pokoknya menang cuma panggil jeung Beb mah kudu gaya ngalah rorombeheun teu boga handbody ge ku cai-cai Walungan atuh. Duh cukup bisa kieu gitu. Iman pokoknya mah CEH mah kapeng-peongan weh. Selah jangan cahaya aduh ya demi cinta demi Beb buat aku kerusukan pokoknya mana penting mah glowing weh kelah tuh bisa kabudatan CEH nanti mana nih lah pokoknya mah kajian nih mah Lin kemana gitu ya? Kawahangan lah yuk. Berkawang kita bisa orang kumaha. Baik, sugan mang orang. Atulin, emang di wahangan aya su. Anu penting mah amang weh, hayu. Hati Eci berbunga-bunga dengan Kang Kemed. 10 tahun teu kepependak LDR-an dina Facebook. Enak TikTok. Enak ketemuan di Jembatan Cinta cenah lulureun wahangan. Jurang kieu nya. Mana Kang Kemed nya? Itu saha di? Mana Kang Kemed nya? Orang Korea teh cenah ngaku-ngaku nama ti Korea. Lain eta. Dan apa nama ganteng. Kang Kemed mana atunya? Cek kenaon di dia Sama Kang Wai itu ketemuan aja orang Korea. kelah iya oge kerja ketemuan janjian di CEH. Aku ketemuan ulah di dia tiba-tiba tempat abi mah Ari Ece becok ngatur Kang Kemed dulu di saha orang Korea pokoknya mah. Ari Ece kenal ka ieu Mana? CEH tah si bahan nerkom. Asli lagi mau taras.
Aya naon Anis buat ere. Lin aya nu bobogohan. Mana? Tuh lihat. Itu kan bobogohannya. Ketiwahangan. Bobogohan teh nya teu boga modal. Saha itu kemet? Ceha. Kemet. Astagfirullahaladzim. Jadol teh. Karena aing turun ke wahangan ngagolep aing teh. Kieu geuning boga kabogoh tina ladang TikTok mah. Beungeut glowing, awak siga biola. Papanggih bet siga orai kadut. Sugan teh ngaran kemet teh. Aya banget aku wajah Korea datangna. Wajah Korewut. Aing sudah teh yang kudu bawa kanu kitu. Apes enak Facebook pun siga alus we. Aduh. Aing mah nyasa ku rarudat. Cia, ketemuan ya. Rarudat teh kasebeleun nyoriot. Cinta sosmed. Tapi karunya ceha. Sakit mah lumayan we atuh dasar wajeng urang. Da urang kita alus betut. Telepon heula. Kemen telepon deui. Halo. Halo ceha. Di mana ayeuna? Naon goreng patut geningan kemen-kemen teh sugan teh orang Korea asli Geus bae lah pada goreng ieu daguan. bener. Nya ayo tuh. Baiklah. Maneh goreng, orang goreng patutnya. Ari jodoh mah tong ningali na beungeutnya, penting mah orang pada nyaman. Awas takang kemen aya barudak we. Aya barudak nu ngintip. Kita dimencirikeun Disurakan. Wanian saha barudakna? Oh kan ku Kang Kemet urang carekan. Mana barudak? Oh itu. Iya barudak anu nyarekan siga nama iya budak anu nyurakan tadi urang ketemu jeung Cehat teh. Aing digeuwahkeun. Geus ngarewas hanya. Aku. Sia. Aing mah kumaha kita emang kemet berlok. Baiklah. Gini Mang Kemet teh bogohan deui ka Agit Cehat. Mang Kemet. Gini aya di dieu. Nya. Bener kan Kemet teh ieu si Abi terus Atuh da ieu terus kagok. kagoknya. Gua goreng ieu. Angin begitu. Lanjur. Tapi orang teh jaroblonya. Nya Abi teh geus 40 tahun ya.